Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Sing ingat ari dikir ka Allah teh eta matak nentremkeun kana hate. Dina raraga ngambah kahirupan urang di alam pawanangan ieu loba kajadian anu kena kana diri anu amis atanapi anu pait boh anu karasa matak betah kana hate atanapi teu betah kana hate pikeun anu imana sampai kana ma'rifat ka Allah Subhanahu wa taala mangka eta kajadian teh teu mangaruhi kana jiwana hatena tetep tentrem adem ayem dina eta takdir betah rasa sanajan loba cocoba jeung gogoda. Nah bisa kitu ari nu matak mawa betah kana rasa jeung jiwa teh kana tentrem hate nyaeta ku dzikir ka Allah Subhanahu wa taala. Tapi urang kudu bisa ngabedakeun dzikir anu mana jeung eling nu mana anu matak mawa kana tumarima kana takdir ti Allah. Sabab mangrupa-rupa dzikir ka Allah kahiji aya dzikir kana zat, aya dzikir kana sifat, aya dzikir kana af'alna Allah. Canak urang anu pangdeetna pikeun nentremkeun hate nyaeta dzikir kana af'al jeung asma Allah Subhanahu wa taala. Anu aya kaitanana jeung kajadianana anu keur karandapan. Lamun urang dibere nikmat ku Allah ngucapkeun alhamdulillah. Lamun dibere musibah ngucapkeun innalillahi. Sabab sakabeh kajadian anu keur karandapan ku diri rek amis atanapi pait, rek matak ngeunah atanapi matak teu ngeunah kana diri eta kabeh buatan Allah. Dihaja ku Allah diciptakeun eta takdir. Diri teu ngabogaan kakuatan pikeun nolak eta kajadian. Nepi ka diri lat poho kana kajadian pahit sabab ingat ieu dihaja ku Allah Subhanahu wa taala. Aya sababaraha cara pikeun nentremkeun hate. Kahiji tumarima. Lamun diri keur meunang cocoba utamana cocoba pahit seperti diri gering, usaha rugi, tani teu hasil, aya nu nipu, kudu ditarimakeun ku diri yen eta teh takdir ti Allah dicoba ku Allah Subhanahu wa taala, dihaja ku Allah Subhanahu wa taala. Kaduana kudu pasrah. Sabada tumarima yen ieu kajadian teh dihaja ku Allah, atuh diri kudu pasrah yen ieu takdir teh ti Allah. Da sanajan hate adu belajar usaha satekah pola supaya ulah kena kana ieu musibah moal bisya. Diri teu ngabogaan kakuatan jeung kamampuan pikeun ngaleungitkeun iwalti kudu pasrah sumerah ka anu maha kawasa anu ngadamel ieu kajadian. Ku ngarasula jeung putus asa moal bisa kaluar tina eta takdir. Nu pasrah sumerah ge sarua ngan bedana anu pasrah mah teu ngarasula matak tantrem kana jiwa, ari nu teu pasrah mah matak capek kana hate. Da yakin nu pasrah mah sagala ieu kajadian teh ti Allah Subhanahu wa taala atuh hatena betah sanajan keur keuna ku kasusah. Katiluna neangan tarekah atanapi neangan solusi. Sabada tumarima jeung pasrah kana eta musibah kudu terus narekahan kumaha carana sangkan diri bisa kaluar tina ieu musibah. Tapi lain narekahan ku pedah henteu pasrah, lain teu narima kana musibah, narekahan soteh pedah diparentah, lain rek ngalawan takdir, tapi tarekah seja ibadah ka Allah Subhanahu wa taala ku jalan neangan tarekahna. Kapan Allah Subhanahu wa taala tos miwarang sangkan manusia kudu neangan tarekah. Bari tetep hate mah yakin yen sagala kajadian anu karandapan ku diri urang eta teh buatan Allah Subhanahu wa taala. Narekahan lain ku pedah henteu pasrah kana takdir ngan ku Allah diparentah kadar hasil jeung henteu hasil eta lain tujuan
atuh mun bisa keluar tina eta musibah urang syukuran ka Allah Subhanahu wa taala, lamun teu kaluar urang narimakeun kana eta takdir. Wallahu alam. Mudah-mudahan aya manfaatna khusus pikeun diri pribadi simkuring umum kanggo sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.